Allah ningal ka urang salawana tapi urang kaya-kaya teu aya kaisi di belum kira-kira ieu lah. Ayeuna contoh lamun ayeuna contohna ibu-ibu lamun di belum terus di belum kujang ditinggali terus kira-kira bakal isi moal entah ku Allah ku pada manusia di belum urang terus kira-kira coba deh contohan ngerasa ada contoh ke pelong hiji jalan terus pelong bakal isin moal isin catakan ku manusia isin nah ari ku Allah teu aya ka isin tah aya nama jalmi-jalmi teh geus seueur jalmi anu teu aya ka isin kitu nya dan sedaya ieu kaerana bujang-bujang ayeuna lalaki awewe ge leungit kaerana seuneu mah kumaha leungit terus anu parantos 50-60 yuswana kapungkur mah di mana ayeuna tuan bari papa ayeuna mah moal poe kadang-kadang tuan teh di jalan bari papa teu aya kaera bujang-bujang lalaki awewe ge seperti kitu leungit dina masalah kaerana leungit dina masalah aturan agamana nanten mah agama tapi geus leungit kaisina leungit kaerana daerah mah bujang-bujang pama dan istri oke kadang-kadang gitu mohon bujang-bujang budak leutik anu sedege kitu bujang-bujang budak gede kolot we anu teu kaera teu aya kaisin leungit kaisina cek sebagian keterangan lamun jamaah imana pasti bakal aya nancik dina atina kaera tapi ayeuna kadang-kadang teu aya kaerana leungit tak dina aturan agama dina masyarakat kaisi na tuan kapungkur mah tuan teh ibu tukul lamun tuan teh mohon bari dihalangan ku naon ku panangan komo istri mah nepi ka reket ayeuna mah istri teh lain mungkul sila lain ayeuna emok ayeuna mah basila ngadapa mah nangkaran mah bari nah tuan ayeuna mah so laras eta teh kitu buaya aya Bu Iya ibu-ibu buaya aya